Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangjejer sareng pamilon anu kusim kuring dipihormat. Puji sinareng syukur sumangga urang sami-sami sanggakeun kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kalayan rahmat sareng magfirati mantena urang tiasa riung mumpulung dina ieu riungan kalayan kawulujengan. Salawat sarta salam mugia tetep dugi ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu hilap ka kulawargina, ka para sahabatna, sareng mudah-mudahan ka urang sadaya salaku umatna dugi ka akhir zaman. Amin. Tepangkeun wastapun Dita Melia Isani di kelas 11 MIPA 5. Simkuring ngagem pancen janten panumbu catur. Teu hilap ngaturkeun ruwun nuhun ka pangjejer sareng pamilon anu parantos kersa hadir dina ieu kempelan kanggo medar sareng ngadiskusikeun ngeunaan kasehatan. Kukituna ngarah ngahemat waktos, hayu urang sesarengan buka isawala ku aosan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Pangjejer sareng pamilon anu dipihormat. Sata canincakan acara salajengna, simkuring bade nepangkeun pangjejer anu bade ngadugikeun kamandangna. Bapak Yunus Mulyana, SPD. Mantena mangrupikeun wakil kepala sekolah di SMA Negeri Hiji Majalengka, bagian Humas. Anu satacana pernah ngulang PJOK atanapi penjaskes. Wilujeng enjing Bapak hatur nuhun kana kasumpinganana. Hadirin sadayana, supados urang paham naon maksudina jejerna, hayu urang regepkeun kamandang ti pangjejer. Sumangga ka Bapak Yunus kanggo ngadugikeun kamandangna. Hatur nuhun ka Bapak Yunus anu parantos ngadugikeun kamandangna. Numutkeun mantena, kasehatan di zaman kiwari teh penting pisan. Kusabab ayeuna nuju pandemi, kasehatan teh kudu diperhatikeun. Kusabab waktos namung sakedap, simkuring bade ngawatesan ka pamilon anu bade tumaros mangga. Hatur nuhun ka Nadia anu parantos ngadugikeun patarosanana. Patarosanana kirang langkung ngeunaan cara hirup anu sehat. Ngarah tebih ti panyakit anu rupi-rupi. Sumangga ka Bapak Yunus kanggo ngawaler patarosan ti Nadia. Hatur nuhun ka Bapak Yunus anu parantos ngawaler patarosan ti Nadia. Anu isi walerana cara hirup anu sehat teh ku sering olahraga, sering wasu panangan, ngabersihkeun waruga, sareng sajabana. Tekaraos ieu acara teh parantos rengse, alhamdulillah acara ieu teh lancar. Kumargi acara tos rengse, hayu urang sesarengan nutup ieu sawala atanapi acara ku aosan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Simkuring salaku panumbu catur sareng sapara kanca dedahap punten anu kasuhun bilih aya cariosan anu matak nyinggung kana mana hadirin sadayana. Mung sakitu anu kapihatur, hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.